Ngalah suluh di pipir imah teu disangka-sangka menang 2 tangkeupan pokona mah mahi kanggo 2 bulaneun mah. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlog Inung Nasihana. Tah di dieu teh caritana abdi bade ngalah suluh di pipir imah. Ari pas turun teh si Hana ngerenying hoyong ngiring. Mohon nya eta tadi mah anteng bade ameng saurna teh sareng si Dede, tapi ningali indungna turun mah hoyong ngiring geuningan nyantos we ku abdi teh dicandak we ka dieu. Tapi da geuningan teu aya reungit nage meureun pedah tengah poe sugan. Kan we lah nu penting mah anteng cicing di dinya dinu ieuh abdi mah bade lanjut we ngalah suluh di dieu. Da di dieu teh seueur geuninganan gararing. Mohon nya eta ieu teh sesa kamari ngalah suluh di dieu teh can dialaan di luhurna mah da kamari mah ngalana di handapna. Da geuninganan anggar nu nutur si Hana teh sugan teh bakal anteng di dinya di luhur. Tapi keun we antepan sugan moal nanaon. Heueuh nya eta jadi sok kepo wae nanaon teh sok hayang ngintil-ngintil wae. Ngan pedah nya eta leuheung ayeuna mah sok aya di balik layar tara ngilu-ngilu teuing. Ari keur awal-awal ngonten mah si Hana sok ngingin-cilik we aya wae di setiap video, tapi ayeuna mah entos jarang da nya eta ayeuna masuk anteng geuninganan. Nu penting mah katingali we bujur indungna. Tong salpo ka abdi anu aneprok di dieu ngalah suluhna da nya eta rada cangkeul nyantos we bari aneprok ke moal nanaon. Tapi kin heula urang nganterkeun heula si Hana ka dieu ka tonggoh da cenah hoyong ameng deui sareng si Dede. Di dieu ge seueur suluhna teh nya pangpung-pangpung anu maruragan. Tah di dieu teh ku abdi teh dipulungan we geuninganan di korehan mah seueur. Samemeh dilanjutkeun ieu abdi bade ngahontal heula daun tangkil, tapi geuning hararese nu ujung-ujungna mah teu beunang-beunang sieun labuh geus we teh jadi. Nya eta ieu teh kenging di mata rukmah da seueur keneh ieu teh dina tangkal handap oge, tapi da laluhur mending ayeuna mah urang turun we ka nya ka handap ngalade suluhna. Keur makana sayur tangkil mah teu pati, jadi mending keneh ngalanjutkeun ngalah suluh we mengpeung si Hanana anteng. Di dieu mah suluhna teh kur aya hiji dua ngan nya lumayan we najan aralit oge ku abdi teh dipulungan. Ari hoyong nama ieu teh ngalah suluh anu ararageung, tapi da teu aya di dieu mah meureunan kudu nuar heula. Di dieu teh tadi nama bade atos, tapi da abdi panasaran keneh nyantos abdi teh lumpat ka dieu ka belah handap. Tah di dieu teh alhamdulillah geuning meni seueur pisan suluhna teh. Muhunnya eta ieu teh suluhna pararanjang gararing deui matakan ku abdi teh dipotong-potong supaya babari kitu nyandakna. Dina sakulibek ieu hungkul keng satangkeupan meni alhamdulillah ieu mah teu kudu ka mana-mana, tinggal di dieu we motongan. Di dieu ge panangan abdi nepikeun karaheut katojo suluh da meureunan babanding ku semangat mulungan suluhna. Tapi sawios we nu penting mah kenging suluh satangkeupan ayeuna mah urang langsung we cana ka ditu uihna ka dieu jalan pipir. Tuh geuninganan alhamdulillah kenging 2 tangkeupan najan aralit oge ieu mah bakal awet mahi nepikeun ka 2 bulaneun mah dapan jarang masak di pipir nage.